Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdi Ranja Paivi di kelas 11 MIPA 2. Jadi abdi bade ngadugikeun ngeunaan baheuna ngarokok. Kepada Bapak Ibu guru anu kusim kuring dipika hormat serta rerencangan anu kusim kuring dipika cinta. Sateuacanna mangga urang panjatkeun puji sareng syukur ka hadirat Allah Subhanahu wa taala anu telah masihan rahmatna ka urang sadaya dugi tiasa kepel dina tempat ieu. Sateuacanna abdi nuhunkeun atur nuhun ka Bapak Ibu guru ngabegakeun dunia tanpa tembakau anu jatuh dina 3 Mei hingga kaun. Anu parantos masihan kepercayaan ka abdi pikeun masihan diantara singkat ieu pikeun ngawujudkeun dinten anu teu ngarokok. Abdi ucapkeun atur nuhun. Hadirin, salah sahiji proses anu henteu aya acan aya pangaruhna kana penampilan fisik rokok nyaeta gangguan dina sistem pernapasan kusabab dina rokok ieu aya sababaraha bahan kimia anu ngarugikeun kasihatan. Hadirin, pikeun waktu anu terbatas abdi ucapkeun atur nuhun kepada Bapak Ibu guru anu telah masihan waktu ka abdi pikeun nyampaikan diantara ieu. Mohon maaf bila aya kalepatan. Saya cukupkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.